Itu nikahnya saya Bu. Incu. Incu kanu kesabar hiji. Incu tinu katilu. Nu katilu. 5 kedua. Ya. Seueur incuna ieu teh. 18. Uish, masyaallah. Ini seueur keluarga besarnya. Itu 2 anak 18 ya. Benghar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Barasinan. Kali ini saya meliput pernikahan anak sembilan kampung Cikares, desa Padasuka. Pernikahan satu kampung beda ngelewatin 7 RW. Lumayan banyak capek ngahek ya udah. Perjuangan pengantin menuju ke ujung nih. Ayah 500 meter Pak tiana. Ayahnya lumayan lah. Tegak ya. Ya teh nu nikah teh sa putra. Nu kadua. Oh, salah. Di saudara. 4. Yang nikah namanya kedua ya. Mungkin dilancarkan acarana. Hari bapak mah RT sebaran, pas bapak coba. 3 RW 4. Ayo RT sebaran. No solo melewati berapa RT atuh? 3, 4, 5, 6, 7. 7 RT dilewati pengantin perjuangan. Ayo atuh. Dirinya terkabak. Ayo. Aduh. Ibu masih kuat Bu? Kuat. Itu nikahnya saya Bu. Incu kanu kesabar hiji. Incu tinu katilu. Nu katilu. 5 kedua. Ya. Seueur incuna ieu teh. 18. Uish, masyaallah. Ini seueur keluarga besarnya. Itu 2 anak 18 ya. Benghar. Benghar ku incunya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Ari Riswandi, Wahai saudara Ari Riswandi, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama Bulan Solihat dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Bulan Solihat binti Suryadi dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Kita dijulang cileuh nuhang sok sieun teu aya sok suntangan heula atuh. Oh, di depan, di tengah. Suntangan pertemuan gitu. Sok suntangan heula. Tahan. 2 jam setengah neng. Sok mangga sangatna mas kawin. Cekap Sampai cepat. Disangakeun heula terus ka dipasang. Sareng cepukna we. Mayuna ka dieu cepukna. Cepukna. Tos gitu. Tos. Cekap. Tinggal ke dia. ini ke kameramen. Eta mah atas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasadayana nu hadir, Kasadayana nu hadir, abdi nyuhunkeun disakseni nyuhunkeun disakseni bade mayar mas kawin bade mayar mas kawin kabojo abdi anu geulis anu geulis cureuleuh ku emas 10 gram dibayar kontan. So lan nampi abdi dibayar mas kawin ucara oge abdi saha Ari Riswandi. oh ulah Ari Ari Riswandi. ku emas 10 gram dibayar kontan abdi oge bade kontan Awan tah kontan. sangat Izin aja lah, susah. Cincin we neng. Cincin we heula we. Eta ka mamahkeun we. Mama mertua. Balik deh ya tuh. Mama mertua. Tadi sekedik kitu teh tinggal ke. Rada ka handap ada tatangan kiri na. Neng rada kitu teh. Ieu rada malu neng. Ari senyum, Ari kan Senyum. Malu kitu tutup. pengaruh gaya. Ninggal ka dia sekedik. Ari tong canggung atuh gitu gaya. Atas abusa atas masuk. Atas masuk mak. Sok suntangan deui tong isi-isi. Suntangan deh. Kalau be asa guguk kalau be. Asa guguk meannya. so suntangan Atas Pak. Ka mamang canak mah. Keun eta na. Kirang laras ieu na. Bas, Kak. Bebereng semuka. Sabar. Cek dulur teh. Yo, cek reneng ke lah. Yo, masuk tangan neng. Neng kayak yang narik dikit. Kadi narik. Nah, deket. Sip. Pengen senyum. Senyum sebelah ewang. Tahan. Sip, cekap. Neng kade sedik. Amayun kak neng sedik. Lepas aja neng tangan, karena bahu kak dia pengen. Amayun kak neng sedik. Teras, sarang badana. Neng kade sedik. Hoyong sun pipi sekali aja. Yo hoyong di kamera. Neng kade sedik. Kade
dia neng. Ah, yo, sip. Sun aja pipinya sekalian. Sun aja sekali pipinya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yo, sip. Bapak kabita. keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Satakan sim kuring nyawer, sim kuring bade nyuhun dia punten. Sip, senyum pengen senyum. 1 2. Papagon lakirani Sing rumah tangga Sawer pengantin si asih rumah tangga
saurna ieu putrana hoyong limpang kaum teu nyawer. Sasaatan nami lajeng ke kana sawer urang ngaduangkeun heula ieu kadua mempelai anu mudah-mudahan mugia keselamatan selamat tu panganten ulah ya kakirangan sangkan jadi manawi aya gunana anu dipamrih manfaat lahir batin eureus teh mesti prihatin ayeuna aya nu mimpin ka jarege da masing tinggi nulis tu maula kala kaulah bahula disira kapunang pahla kudu bisa bela mun akur kasadaya teh mungkin pun dibasan anu bener tingkah pola supaya geulis sampurna manggih rahayu kapungkur asep nyolangan ayeuna nikah mamet sareng bojo lak asana asa bodoh tapi anunya bodoh nikah oyahna Gusti abdi muji nuhun mumpamana bangsa sakuna jangan luhur menangunun alaking beliau sepi Jadikan wika darat jadikan